Si komedi mana itu lemah teh? Bicara ke butuh naungkul. Dit. Naon, Mang? Nian si komedi? Geceng heula engke dibere nyaho. Asa mau letik-letik pi duit ke head? Ya. Tah kieu atuh, kayaknya orang teh heulanya si komedna. Head teh kebiasaan lamun lebat saterneuleu. Reka mana kana? Neng si komed itu aya si Adi nek nagih hutang. Oh, nagih hutang. Oh, itu Apa dukun sedang ngobatin pasiennya Yolanda. Hah? Si Adi woy. Wah, si Adi cuma balik gimana yang buka hutang. Nyumput aing di dieu. Lihat. Kayak di dieu itu si Adi nanyakeun nek nagih hutang. Stop aneh. Aing buka hutang. Bijakeun nih, gitu di dieu. Kehet semus tuh aneh goblok teh. Gampang gua ini bere lah ya goceng sabaraha. 15 we 15 pan urang yang nalaktir bebek, yang meuli pop es jeung sebelah. Kehet sama aja goblok teh. Di uang sama. Tah kitu atuh. Awas ya tong bejakeun. Bro, hari itu gitu. Aing nyukut di dieu. Saparangan panggil dia. Hutang. Aduh, aing nama euy. Urang ini nyata keur nagih ka si komedi teh. Aduh, kumaha tuh? Aing nama urang teh anggeus si komedi lah. Ayo. Sugan kapangi? Ayo. Karge balik ngusep sugan. Deh geus musup di itu lah. Oh, atuh bulah. Taning si Adit aya. Aya nih jelema teh. Aya tuh si komedi teh. Aya tadi teh keur nyumput ku daun jagong cenah. Ulah di bejaan nyumput di ditu cenah. Yang mana? Nuhunnya. Nuhunnya. Emang menang ngusep? Enggak urang enak we. Ayo guys. Goblok si Adit pejutu make bejaan tolol. Karena supaya diberi duit. Wah, cilaka ieu mah. Tapi jeung si Acong euy. Pengen lagi bukan hutang ka aing. Ya. Tapi mending nyumput lah. Makanya huan mah. Tong. Kena lah belut. Belut berapa geuring? Ka. Naon teh? Arek lagi hutang teh, Met. Alah aing ah. Si Acong mari boga hutang ka urang. Nah, bayar dikeun. Aja mayar ka si Adi ah. Bayar dikeun. Met, gunanya. Yo. Guna sorangnya. Mayar oge si komente nih. Deka. Ayo bayar kala Dek. Nya dek teh bong tangam teh. Bayar kala. Atuh ieu. Ya, nuhun. Jadi gunanya. Kala. Dek teh bayar hutang si Komet. Si Komet teh dibayarkeun ka si Adi. Terus si Adi teh dibayarkeun ka urang. Ting urang nu lieur, ting barudak nu gelo. Mau sakit. Ra. Orang nanya ke mana? Nah, mana bobogan man kesok-kesok ini aneh aing. Mana mau bukanya homie? Kita bobogohan mending jeung ini zaman ayeuna mah daripada parawan. Nah, ini mau angeunah tuh pra. Geus ieu geus pewot. Dicabut milu di ieu dikajrokeun nyelepot. Kitu esek teh bobogohan jeung ini mah aya bonusan di kodok susuna teh menang duit. Wah sakit sama pra. Dit euy. Mereka sawah teh urang mah yang modal euy. Geus juga aman teh heula. Urang modal tuh. Heeh. Medagon di dieu. Nya, teu kuat euy. Aduh. Bener teh si pemain teh naon. Bos sakit.